Sampurasun, salam kawilujengan, kawargi sadaya anu dipikaasih dilebat nami Gusti Yesus. Mugia sadaya aya tina pimpinan Gusti, tur dibarokahan ku Gusti, salami kahirupan anu ku urang menuju di sorang dangat ayeuna. Wargi sadaya anu dipikaasih dilebat nami Gusti Yesus Kristus, dangat ayeuna abdi hoyong ngajak wargi sadaya kanggo ngaos dauhan Gusti tur ngarenungkeun teras oge tiasa ngalarapkeun kanggo kahirupan urang sadaya. Urang bade ngaos dauhan Gusti anu candak tina kitab Hosea pasal anu kagenep ayatna anu kagenep. Kieu unggalna dauhan Gusti. Kami lain menta kurban, tapi menta sangkan kanyaah maraneh ka kami ulah laas. Kami leuwih hayang umat kami nyaraho ka kami tibatan dibaktian kurban beuleuman. Wargi sadaya anu dipikaasih dilebat nami Gusti Yesus Kristus, nalika urang sadar yen urang teh anu iman ka Gusti, yen urang teh umat Gusti, tangtos urang oge sadar kana kawajiban naon anu kedah dilampahkeun tina kahidupan urang. Di antawisna salaku umat Gusti nya urang kedah muji syukur nyembah ka Gusti, ibadah ka Gusti. Salaku putra Gusti tangtos urang oge wajib hukumna maos dauhan Gusti. Salaku putra Gusti tangtos urang oge ngagaduhan kewajiban kanggo ngalakeun hal-hal anu sanesna. Namun patarosanana kanggo urang sadaya, naha nalika urang nyumponan sagala hal anu dipikahoyong ku Gusti, aturan-aturan anu aya eta sadaya parantos muaskeun manah Gusti. Tangtos walaranana teu acan tangtos. Teu acan tangtos wargi sadaya. Kumargi naon? Gusti langkung uningnya, Gusti langkung terang kana naon anu sajatina aya dini urang. Nah wargi sadaya anu dipikaasih dilebat nami Gusti Yesus Kristus, tina kitab Hosea ieu sebatkeun weh Nabi Hosea. Hosea ieu saurang nabi anu ku Gusti dipercanten kanggo ngelingan umat Gusti, kanggo negur umat Gusti. Malih mah sanesmu umat Gusti unggul tapi kalebet oge para pamimpin rohanina, imam-imam anu aya, gegeden panginten oge nabi-nabi anu sanesna. Naon margina Nabi Hosea ngaduikeun teguran nasihat. Kumargi waktu sarita putra-putra Gusti tos mengpar tina jalan Gusti. Aranjeunna tos teu satia satu ka Gusti. Aranjeunna partos midua ka Gusti. Nya oge aranjeunna masih ngalakukeun kagiatan rutinitas anu kumaha biasana, tapi rupina Gusti henteu nyaluyuan kana rutinitas anu dilakukeun ku umat Gusti waktu sarita. Makanya dawuhan Gusti nyebatkeun selain hayang korban, tapi Gusti hoyong pangwanoh umat Gusti ka Gusti anu sajati. Nah wargi sadaya kumargi kitu luyus sareng naon rupiah anu kurang dipedar di dangat ayeuna. Ari masihan judulnya eta tong saukur rutinitas. Rutinitas anu teu disarengan ku hal anu paling pokok anu dipikahoyong ku Gusti. Tiasa ngajantenkeun rutinitas anu sia-sia. Hatosna moal kenging pameunteun ti Gusti. Nah upami kitu wargi sadaya naon anu sakedahna dipigaduh ku umat Gusti nalika nyumponan naon rupi anu dipikahoyong ku Gusti. Numutkeun Hosea pasal anu kagenep ayat anu kagenep ieu. Anu paling utami ku Gusti dipikahoyong sangkan aya tina diri umatna, tina diri para pamimpin umat, pon kitu deui tina diri para gegeden waktu sarita. Teu aya sanes aya dua hal. Anu kahiji Gusti hoyong sangkan umat ngagaduhan kanyaah ka Gusti anu hentaya laasna. Maksudna
henteu kapindingan ku hal-hal anu sanes, henteu katumpangan ku hal-hal sanes, atapi henteu kaelehkeun ku hal anu sanes. Sementawis warga sadaya waktu harita umat Gusti terus mulai mengpar. Anjeunna kacanakeun kanggo nyembah dewa-dewa. Ka Gustina henteu manco. Ka Gustina henteu tuhu. Tapi di sisi sanes anu nyebatkeun nyembah ka Gusti, tapi di sisi sanes anjeunna oge nyembah ka dewa-dewa anu hartosna. Kanyaah aranjeunna laas ku hal anu sanes. Tah eta anu ngelantarankeun Gusti teu ngamanah ka bangsa anu dipikasih ku Gusti nalika aranjeunna patukang tonggong sareng nanupi anu ku Gusti dipikahoyong. Disebatkeun aranjeunna ngalakukeun rutinitas ngalakukeun, tapi kanyataanana henteu dibarengan ku kanyaah Gusti anu salesna. Anu kadua anu dipikahoyong ku Gusti nyaeta sangkan umat Gusti ngagaduhan pangwanoh anu tuntas. Pangwanoh anu tuntas teh hartina leres-leres wanoh ka Gusti. Saha Gusti teh? Lamun umat Gusti harita wanoh ka Gusti anu sajatina, anjeunna moal kabengbat ku dewa-dewa anu sembah ku nu sanes. Anjeunna moal kabawakeun ku kagiatan kabiasaan jalmi-jalmi anu sanesna. Anjeunna bakal tetep tagen ibadahna ka Gusti, muji syukurna ka Gusti, nyembahna ka Gusti. Kumargi anjeunna ngagaduhan pangwanoh anu tuntas. Nah wargi sadaya tumales sareng itu abdi yakin naon rupi anu ku Gusti dipikahoyong ka umatna zaman kapungkur. Eta oge anu ku Gusti dipikahoyong dilarapkeun tina diri urang. Urang ulah kajebak ku rutinitas. Dongkap ibadah, ikut kegiatan-kegiatan karohanian, ngiringan segala kegiatan naon-naon deui, bahkan mungkin osok maca Alkitab, bahkan ngapalkeun ayat Alkitab, bahkan masihan persembahan patarosanana. Nah nalika urang ngalakukeun itu, urang parantos nyumponan anu paling penting di paeun Gusti. Hal anu penting di paeun Gusti anu kedah ku urang dilakonannya teh kahiji, kedah ngagaduhan kanyaah anu henteu laas, kanyaah anu sajatina. Supaya nalika urang ngagaduhan kanyaah ka Gusti anu sajatina, urang teu bakal kabongmroy ku sanesna. Ku hal-hal naon oge. Anu kadua, urang kedah ngagaduhan pangwanoh anu tuntas ka Gusti. Saha ari Gusti teh? Naon anu dipidamel ku Gusti kanggo urang? Kumaha kedahna urang memperlakukeun Gusti tina kehidupan urang sadaya. Wargi sadaya kumargi kitu sakali deui abdi ngemutkeun kang urang sadaya salaku umat Gusti ulah saukur rutinitas. Miliki kanyaah ka Gusti anu tilaas, pangwanoh ka Gusti anu tuntas. Tan mande urang sadaya tiasa ngalampahkeun naon anu kamanah di paeunun Gusti. Gusti ngaberkahan. Hayu urang pungkas ku doa. Hatur nuhun Gusti, salaku umat Gusti abdi sadaya nuhunkeun kakiatan ti Gusti kanggo ngalampahkeun naon rupi anu sapagodos sareng pangersa Gusti eta kalayan di dasaran ku hal anu leres. Kanyaah ka Gusti, pangwanoh ka Gusti anu sajatina. Mangga Gusti emutkeun abdi sadaya, kuatkeun terteguhkeun abdi sadaya. Di lebat nami Yesus Kristus abdi sadaya nyakeun panada sareng ucapan syukur. Haleluya. Amin.